Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinarang syukur eta tetep kagungan Allah. Sholawat sinarang salam anu salawasna ngucur ka junjunan urang junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina babasan ayeuna simkuring bade neraskeun anu perkawis Shiratal Mustaqim teh anu salerosna masih seueur masih panjang dina nyarioskeun ngadugikeun perkawis Shiratal Mustaqim eta. Pergi eta perjalanan nempuh jalan ke Allah. Numawi dina katerangan age dina Al-Maidah 35 didugikeun urang kedah milarian jalan atanapi wasilah supados tiasa nyaketkeun diri ka Allah. Janten ari nyaketkeun diri teh nyaeta urang kenal diajar kenal sareng Allah. Janten sanes urang hoyong nyuhunkeun hungkul ulah dugikeun ka urang janten musafir lumpatna. Sabab musafir mah ibaratna alim di damel tapi hoyongna nyuhunkeun hungkul gitu. Sareng di pasihan ge paling 1000 atanapi 2000 ibaratna. Tah benten sareng anu ngabdi lumawi di dinya kenal ka Allah teh ngalangkungan pengabdian eta ayana di ranah jasmani sareng ruhani, syariat sareng hakikatna. Seueur anu nyarioskeun syariat tarekat hakikat sareng ma'rifat. Urang diieukeun bae di bahasa urangna syariat teh ibarat teorina, tarekat teh ibarat praktekna, hakikat ibarat pangalaman, tah ma'rifat teh nu disebat nyaho atanapi disebat ahli teh ya. Ibarat syariatna ngadamel bumi terus urang apal maca bukuna teorina kumaha tah teras dipraktekeun. Sareng praktek eta teh kedah aya guru. Sok sanajan urang ngadamel bumi oge. Sabab upami teu aya guruna pasti kamana wae ngadamelna ge moal apal jeung tangtosna bakal lami. Janten teu tiasa nyalira upami ngulik ilmu mah. Numawi di dinya aya praktek di sarangan ku guru di dinya. Ibaratna tah upami entos praktek pasti jalmi urang teh bakal uninga anu mana keusik, anu mana bata beureum, anu mana semen sareng nu sanesna. Urang apal nu mana jandela teh kumaha cara ngadamelna, kumaha cara neplok teh ibaratna kitu. Tah di dinya nembe pendak pangalaman tina hasil praktek. Tah upami entos sering ngalamanana urang bakal apal sok sanajan urang teu disarengan ku guru deui tapi dugikeun ka hatam ibaratna. Umawi di dinya syariat tarekat hakikat ma'rifat teh sanes pilihan tapi eta sadayana sapaket. Cenah urang mah ku syariat bae henteu tiasa kitu. Janten urang upami cicing di syariat mah eta mah mung teori hungkul, akhirna jantena hayalan angan-angan lamunan anu panjang tapi ngaraos parantos tiasa. Seseueurna
penyakit jalmi teh kos kitu di masyarakat. Palinter nyarios hungkul, palinter dina teorina, sedengkeun prakna teh ditaroskeun kumaha praktekna. Justru eta didinya urang penting anu opat tahap eta teh syariat, tarekat, hakikat sareng makrifat. Upami entos dugi hatam makrifat, ibaratna urang bakal jadi ahli, malah biasa janten guru, sabab tos kuninga kana sagala rupihalna ngalangkungan praktek sareng pangalaman anu pohara seueurna. Eta teh dinu hal ilmu dunya sakitu teh, komo deui dina hal ilmu dunya akhirat gitu. Seseueurna ayeuna agama teh mung saukur teori, akhirna lumpatna janten dongeng. Margi naon? Mentog dina syariatna. Naon cenah fungsina syariat teh? Syariat teh supaya urang henteu kaget di mana urang nincak kana tarekat sareng kana hakikat. Ibaratkeun urang diajar samemeh ka SMP teh, urang diajar heula di SD. Lamun urang parantos apal diajar di SD, diajar maca, diajar nulis, sareng diajar ngetan, begitu naik kana pelajaran SMP urang tos gaduh bekal. Margi naon? Pelajaran SMP mah leuwih rumit deui, leuwih hese deui. Tapi kusabab atos gaduh bekal ti waktos SD janten henteu kaget deui. Janten ari kasabaran di ranah syariat teh ibarat 50% atau napi 30%. Upami naik kana ranah hakikat eta tiasa janten 4 kali lipat. Ibarat upami 20 mah kedah janten 80 kasabaranana. Tapi kasabaran anu disabarkeun eta oge janten di ranah syariat teh latihanana supados henteu kaget nincak kana tarekat hakikatna. Salat syariat mangrupinya anu seueur diajarkeun ku para guru-guru anu seueur sok ngajarkeun ti alit gitu, atawa ti ibu rama urang kapungkur gitu, anu sok ngajarkeun ngaos, ngajarkeun salat gitu. Seueur eta mah justru anu sesah mah anu ngajarkeun naik kana tarekat sareng hakikatna. Janten dina perkawis salatna sahadatna ge henteu saukur ngucap tapi nyaksi ka dituna. Nyaksi eta teh manglapis-lapis dimensina, naik kasadaranana beuki nyaksi ka dituna. Beuki apal, beuki nyaho saha sabenerna diri urang teh. Didinya urang bakal diproses. Numawi urang wajib diajar tina syariat nage, tina kasabaranana, tina nahan amarahna, nahan hawa nafsu intina mah. Begitu naik kana ranah hakikat teh urang teh henteu kaget deui datos dilatih dina ranah syariat eta. Upami buah teu aya cangkangan nya kotor, tereh buruk dehan. Upami cangkang hungkul teu aya dagingan nya moal kaangge keneh wae, paling di emam cangkangna tiasa eta ge. Upami kersa mah numawi syariat hakikat teh eta teh cangkangna sareng eusina supados janten siki, upami bahasa dalang teh nyiki cenah nyiki anu kolot gitu.
margi di ranah hakikat mah tos teu ngangge akal deui naekna ngangge kasadaran rohani tinu kolbu eta. Dibalik kolbu eta dituntun ku guru rohani, dikiaskeun dina wayang golek mah nyaeta ditumbalan ku sirah Semar cenah. Jadi ditumbalan ku sirah Semar teh akalna teu diangge, margi naon lamun ngangge akal urang bakal minteran, bakal ngalawan tina parentah guru. Sabab naon? Sabab lumpatna urang bakal nimbang-nimbang dinu akal. Tah anu mawi naek kana hakikat mah pelajaran ge benten, tapi leuwih ningkat deui, leuwih luar biasa deui. Urang bakal diuji kasabaranana, bakal nyararata mana anu sabenerna teh, saha sabenerna dibalik rahasia ieu. Nu mawi rahasia-rahasia eta teh ku urang kedah di udag salaresna mah rahasia eta aya di balik diri urang. Diri urang teh kacida ahengna upami hoyong terang ngan kedah di alaman teh da ieu mah sanes saukur dongeng agama ku urang kedah di alaman. Tah anu di alaman ku para nabi ku urang bakal kaalaman, sabab jalana sami. Nu mawi kan dina Fatihah oge tunjukkeun ka jalan anu lempeng parantos ditempuh jalmi anu dipiridho ku Allah, para aulia, para nabi, para kakasihna. Justru lamun perjalanan urang teu sami siga kitu berarti urang benten jalan. Sareng da guruna ge kedah guru anu mutlak. Teras urang upami parantos naek kana ranah hakikat eta anu cukang sirotol mustaqim teh, tah didinya urang kedah naikeun kasabaran. Sabab kasabaran anu di ranah hakikat moal kiat urang diangge dina ranah hakikat. Sabab pelajaran ge leuwih urang bakal diuji terus ku Allah. Sabab aya dina keterangan ge mangga dina mushaf ge tong waka ngaku iman marukankeun ku kami moal diuji gitu ya dina keteranganan. On ari iman teh nyaeta nur eta. Mungkin bahasanana dina bahasan salajengna rupina sakitu heula ti simkuring permios sanes teu sono. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.